Eta kan gerak Allah tah. Gerak Allah tah. Geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu. Nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian. Kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah. Henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonanna. Pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae. Siksana leuwih gede ke di akhirat. Bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na. Cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing. Sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia. Taruhlah masa muda nama sia gawe, taruhlah masa muda na sia dagang, taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Ajo ku aing belenggu-belenggu, jang dahar ambalayah, pake ambalayah, geus eueuh belenggu, bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji kaditu bae atuh jabung ka pengajian, ka mushola, ka masjid, tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae. Maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Assalamualaikum. Kemang geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio, gara-gara apansa, gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh, urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunia, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah, mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama. Ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa. Praktekna hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watek-watek anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula. Mata teh resepeun berwatek neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumekeun mata. Hiji eta ngaranna bang balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mun berangkat paeh ieu mah. Cili ngabogaan watek resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh, di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan. Tah, eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang
wajenteng urang ilmuna hebat sakit itu nabae sakit itu nabae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatek leungeun tersepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk tadi riadohan kurang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata babandul cili babandul irung babandul sungut babandul leungeun beteng dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu Masya Allah Masya Allah Masya Allah carana supaya urang kaluar tina belenggu eta maka urang kudu loba tafakkur jeung muraqabah jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya nak naon bae dikorbankeun ku nyana komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang belon eta aya hiji waliullah di penjara datang ka di penjara di jero nyono dikerumuni ku ahli penjara datang menyapa mama kok bisa asup ke penjara mama maling geus henteu mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka di mana horeng cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese ai asli na merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nyana mah nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar wali mah pandanganna kos kitu pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara yeuh kuncina dibere sajadah
diamparkeun kunyana di jero penjara. Cak anu sekelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrojak biasa-biasa baik. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dikeluarkan gampang. Mama ulah sok loba omong lah, sakjana coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok nyaho bae. Segala salat-salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar beres salat maca nyana wiridan. Ya ayu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun ku aing bacana. Ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu bau rahasia tuh. Wah, saya hayu koyong nama kajian teman. Beres salat doa langsung tadi bener baik. Tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar. Pret. Digerokeun ku nyana. Keluar, ayo gerak, mesti keluar, lupat. Ai mama mau moal. Kan mama ai mama. Maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh. Ji. Endeu ke mama nu keluar, jangan mukakeun age mama. Henteu, maneh bae. Mama mah ngan sakadar jang batur doang. Mama mah geus teu kudu, mama mah geus. Bener mama, bener tuh usah salaman. Entah kudu salaman geus ulang. Kabura penjaga sih ya ke. Kalau luar kabeh plok beres ngunci deh plok. Orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayam mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zohor langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar. Cak penjaga aing irhananya nanya ya. Bisa aja jana.
akhirnya mintanya ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah jujur awalnya jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata cek nyana mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu cek nyana di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar samacem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ye nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka pertanyaan kadua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum deuleu ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu keneh sebab naon nyantelna jeung Allah
Mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dia ya. Iya jadi iya ndek jara diwali kabeh. Kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah keluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang. Cek Habib Rojak aing dek naon di luar cek ya lah. Mending di jero lah disumbang cek nya dahar tinggal nginum. Aya teh jelema nu di penjara model kos itu. Eta buktina si eta. Jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae. Kayak kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting. Eta kabeh penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong. Raja bingung raja wah iya kamarana balik cak nyana ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae penisia jadi kararia iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadidi iya jadi senyada geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara yeuh kosong penjara geus karosong dibuka-bukakeun nyana kabeh pagawena tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae. Cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai. Tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu. Sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek. Aing raja tah lain sieun. Jadi raja bingung. Kita keluar embung. Rajanya bodoh. Aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara ayeuna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama mah dahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa. Cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya. Cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya. Merdeka mah merdeka bae. Ulah haju negeriku. Taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku. Kitu kene belenggu kurung. Tah
ketika manuk dibuka tali kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran suku di talian ketika tali geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk nyaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cak tuan raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama itu maksudnya manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teu mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing bisi beuki goblok bae cek nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ya mah tapi asa kakula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pegawai geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jara di wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku
haju dikaluarkeuntina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deka pegunungan apa kasawahan kahuma acenan deka danau deka lembah deka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nupang tolol-tolol nama dibelenggu hente di kurungan hente tapi tidak kiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pamajikan di dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nyana mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah jeung geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya nana teu daek ibadah pengbloon-bloonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakal gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa mudana sia gawe tarolah masa mudana sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalayah pakai ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama
naon jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuarima anak berusahanya ngalepaskan belenggu tina anak geus diri Allahan kunyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pemajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya merdekakan terus tidak ada harian tina ini membambaka terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya na usaha menjada wajad di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae gitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teh hiberge deres manuk nu di talian sukuna teh hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkan kanu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh ceknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihibran nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos kitulah. Jadi horenganan wali cicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajentingnya nanggeus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana nanggeus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi
urangku hari malamun namu ka Elias Pikal cakedeng urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu nama ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu kasih Supratman sasi Herman katen kesebelasan Persita tiasa karangarana gegeraan geraan udah sok seserian siapa bangun tuh nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge ka resepna fikih ngobrol fikih bae kiai ka resepna alat ngobrolna alat bae kiai ka resepna usul fikih bae kiai ka resepna hadis ngobrolna hadis bae kiai ka resepna teh ieu mah ka resep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara kipudoli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pendi jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pendi guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cak yang lain kan emang di ditu naon bae tuh aja pendi ngaji Yasin sih emang ngaji Yasin di itu karena Allah henteu cak mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan kuku mahal ge urang mah ngobrolkeun batu Alimaya sungai Darek itu bacannya nama lain ieu maunahan ieu batu combong namun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag ceuk ieu atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus dan naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon wahara ieu lah cenah kiana cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna geus teu meletus deui pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara rahmat jadi urang teh ngarasak mau pohara rahmat teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin ieu geus sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah kaluar naon kiai kaluar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali urang moal kebel urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebel jadi wali moal kebel jadi wali kadatangan ku wali itu jadi wali sebab lawan mere ilmu nu aya di hatenya na tok urang mantak sok barage urang keur cicing di imah datang ke urang teh kitu kiai udang-udang udah hebat pokoknya ngan Golkar mal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ke urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kang Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali spontan eta sebab jaran nu dibawana ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabarut kana ku dari tak sebenarnya aya jipen mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur baru ditanya mere sabaraha ngaji boro-boro mere nyana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu
eta kurang kedatangan ku DPR sekali 2 kali ngobrol 3 kali teas ge hate teas lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian hendak dimanfaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak engka aja nih mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak urang lu sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajian kumaha ge moal dek disumbang anu masyarakat dek dibere anu sabaraha cenah kiai nu ngajian teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak benduan ka kula kajian aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah wae aing mah enggak, sajunnya ngomong bu, kiuci macam ekstrim dia asli, sabodoh kayak di akhirat deh, gua yang sia ngomong ke aing awas ya, ya emang naon gitu, ditimpa ku bontot sia gua. Iya cerita, eta wali datang, mere ilmu kawalian, numentak atur salam lagi orang, namun diatur salaman, kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga kata. Kiai anu atur salam kiai anu mesti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa urut pu bunga. Mesti kiai DPR atur salam sial. Cak DPR teh beuh aing pameunang atuh deuk menang di mana jeung mana neraka. Dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja. Atuh teh jajan lagi manusia yang salamet. Aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Tetep ceuli datang teu korupsi bae ge. Emang kumaha kitu di jerona maling. Maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho jasa. Nyaho jasa mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang teh aing nyaho aja teh bagus itu. Aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho. Nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu. Ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal. Lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa ge. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna aju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling nggih mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana ieu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana. Iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayufatu bim lepaskan belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh kana di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus duh aing baheula mah sebenarnya mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian gua kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu
bisa dipindahkan bisa pindah sorangan kayak kadele perkembangan anak jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun kakara eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang sirungan gede berarti perkembangan kehandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkan ke urang nah itu sarua datang ke kembangan ke lain deui datang ke buahan ke lain deui gitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qoblaan tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain kitu tetep kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal nikmat kajen kumaha ge wa amma ma yufadu wallahu a'lam billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala nasabatu quraisyin mujazzabat turunan quraisy Az-Zubair tegazaki Zubair ibn Bakar wa kana mauliduhu lanana apa maulide abadan bedalagan lana Sayyidina Husain ya khamsi layalin khalawna min Sya'ban kudadagada 5 pirang-pirang wangi kang galiwat ya khams in Sya'ban saking bulan Sya'ban sanata arba'in minal hijrah dalam tahun 4 saking hijrah wa fi halan ing dalam sanata arba'in minal hijrah kanat gazwatu zati raqa inemu apa perang zati rokok wa fi halan ing dalam sana arba'in minal hijrah usuratu salat dan qasaraba salat wa fi halan ing dalam gitu sana arba'in minal hijrah tazawajan nabi Rabi sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalamah ing masalamah pada bagulan mabagati ahli tarik abi ala annahu kutila ing atas satu Sayyidina Husain iku dan bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu gandilar bunuh saking Husain yaum Asyura ing dalam dina Asyura al-asyir kang tanggal 10 min dalam haram saking bulan Muharram sanata ihda wasitina ing dalam tahun suwiji lan 60 wa yusama amal hazan lan den arani ya sanata ihda wasitin ing tahun prihatin ugutila mau isnani wa zamanuna rajulan min ashabihi lan den bunuh sumertane Sayyidina Husain aparoro lan 80 apane wong lanang rajulan lanang min ashabihi kang tersabing perang-perang sahabat Sayyidina Husain itu mubarazatan lenang tangan wa fi atau mubarazatan kena lenang tang bihi malasan ikut tetap ing dalam zamanuna ikut tetap ing dalam istani wa zamanuna wa Hasan ibnu Yazid liana kena satun Hasan bin Yazid barizun ikut kang nang tangan wa gutilalan dan bunuh ya Hasan bin Yazid malusan sumatana sina Husain suma kutila kari-kari dan bunuh jami'u bani apa sakabah pirang-pirang turunan atau anak Sayyidina Husain ila alian al-musamma bi Zainil Abidin yang Ali kang dan arana kalawan Zainil Abidin bainahum makasatun Ali ikana iku ana ya Ali mariban iku kang gering bau sama kadan tangkapi Ali atau den dadakeun ya Ali asiran ing boyongan ba'da qati abi dalam zazunin bunuh bapane ya Ali wa kutilalan dan bunuh akzaru ikhwatil Husain apakah agak-agaknya pirang-pirang dulur Sayyidina Husain wa bani amamilan turunan pirang pamane Husain ainu ibki biabaratin wa wilin wandabi inna dabti ala rasul netra ibki nangisira kalawan ibroh wa wilin lan kasedih wandabi lan nyeluk sira inna dabti lamun nyeluk sira ala rasuling pirang keluarga Kangjeng Rasul sabatun kulluhum li salbi Ali qad usibu wa tis'atun li ukal utawi pitu iku utawi sakabeh sabah iku tetep kadue turunan Ali qad usibu oleh teman-teman dan kenangi ya sabah
Wastisatun lan utawi kang sanga liukailin iku tetep kadue ukel. Fitnah dimimitian ku perang antara Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah, perang Siffin. Kemudian perang Jamal antara Sayyidina Husain sareng Yazid. Tayalah rek nyaritakeun pembunuhan Sayyidina Husain nu kamari kurang geus didongengkeun cek nasabah Quraisy nu ngaran Zubair bin Bakar. Wagana mauliduhu aya dilahirkeun Sayyidina Husain eta li khamsi layalin khalawna min Sya'ban. Bulan Syaban tanggal 5 tahun 4 Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah menang 4 tahun. Ti bulan Syaban eta lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain eta putra daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah gaduh putra nu nami Husain, lahir bulan Syaban tanggal 5. Di tahun etalah aya perang di zaman Kangjeng, perang Zatir Roko. Di tahun eta kusuratul salat mulai dikosor salat. Di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Ummi Salamah. Tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempes Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa itu, mantep. Ngangsongkeun diri be, lain hiji lain dua. Ngangsongkeun diri, kawin pangkawinkeun. Jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur, ku gantengna, ku kasepna, ku capetangna jeung putra saha atuh. Ta eta teh awewe ngangsongkeun diri. Abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae, hayang dikawin. Dikawin ke Sayyidina Husain, ke boga anak tinggalkeun ku Sayyidina. Eueuh masalah kitu teh geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran. Kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun joreh mah boga rarasaan nya ge. Moal pede atuh nya ge. Ya geus pilihan deui. Cek Sayyidina Husain moal henteu ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukungku lobana tokoh dikawin ke ku Sayyidina Husain ke terus gaduh putra ke ditinggalkeun ku Sayyidina Husain. Kitulah Sayyidina Husain. Jelema puas jasa Sayyidina Husain. Asa aya Kangjeng bae. Mantep kuari lolobah Habib kos kitu dah. Asup baik ka lembur kawin ditinggalkeun jadi tepuguh kuari mata pinat tepuguh nurutan Sayyidina Husain teh kataekan Sayyidina Husain mah atuh ganteng pinter puara luar biasa ini aya bae tapi tereuh mah haju kadari itu kuarina ge hampir Habib teh kos kara itu sebagian kecil tapi nah wattafaqu ala annahu qutila ittifaq ahli tarikh ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain terbunuh ieu yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Muharram tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husain radhiyallahu dingaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan
wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sidina Husain teu kira-kira tokoh 82 karenanya diharap nang tangan dina peperangan tersebut geus teu kabendung dongeng perang nu kamari di jerona aya Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husain ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husain terbunuh di sarua bae lianahu barizun wa qutila ma'al Husain dibunuh babarengan jeung Husain eta iya tu Hasan bin Yazid summa qutila jami'u banihi kabeh dibeakeun anak Sayyidina Husain nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh insyaallah. Jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazaliman fitnah ti mimiti Sidina Ali jeung Sidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah kabelah dieuna deui kitu Sidina Husain Yazid kabelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkeun agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus didelekeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia didelekeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asal nyieun dibom teu meunang nyieun atom asal nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia nu mantap kamari Irak dibom teh kapan aya kitu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae aja lain eta maksudna mah memperjuangkeun agamana napas agamana nu ulah aya nandak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong agama nges Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap Masya Allah ndek kumaha dakwahna ndek kumahan mantak urang mah nungguan ge jelema anu endek ngamajukeun bangsa nagara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae encan aya ieu piningit Masya Allah jadaya ya kesatria jadaya iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari keur tapake nih jelemana keur tapake nih henteu bisa henteu tapak mah moal bisa tetep bae kudu nu tapak bae Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur pun ka handap eta teh jadi pejuang tapak heula memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun 3 poe turun seminggu turun kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak terus Bung Karno tempat pertapaanana tuh luar biasa Gus Dur tukang tapak Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapak Soeharto nu mantap kuat teger sanajan haju korupsi ke belah dieu kaajak ku babaturanana tapak tah Gus Dur atuh sarua bae tapak Megawati lantaran teu tapak sakieu tetep bae teu jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren raja-raja teh mah santren urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling kiheula teh pondok pesantren. Baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok. Zaman empus indok. Iya tuh pesantren terus datang ka kuari-kuari nah ieu timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin. Raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa. Mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun. Gunung teh diangkat ku leungeun, lain alagaan baheula. Aya hiji anak raja gering, kemudian kudu di kitu ubaran nu bisa ngubaran. Aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung.
Pan gunung diangkat kan dibawa ke saja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta dikaditukeun deui. Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapak kabeh ahli tapak kuari mah ulah kudu tapa di gunung ulah kudu tapa di leuweung tapak kredit bae tapak kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah geus jadi wali teh budak teh ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya leutik amat. Sedangan pertapa ya nama Masya Allah numantak kiai ngaharamkeun ku ari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan nyana nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia. Eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembanganna mah ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun, ulah dikembangkeun sebab saha jelemana menyak kuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa. Eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana sebabnya nama geus was kitu was kitu teh naon wallahu alam. Nah ieu keur carita kitu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nya sahiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainal Abidin terus eta lantarannya nama ditangkep gering painahu kana maridon teu nentangnya nama teu milu perang gering waktu eta aya bagus teh gering terus ditangkep pauhida asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapana jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang aman kabelah dina terus tanun terus teh tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelah lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nyesa hiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari wa qutila faru ihwatil Husain wa bani amamihi dipangkas deui dibunuh seseurna dulur Sina Husain berikut turunan paman-pamanna numantak ayana zamanainu ibki bi ibratin wa awilin wan nabiin nadabti ala rasul mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabiin langsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teu aya sabatun kuluhum li solbi Ali nu 7 eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu 8 mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ka kiwari datang ka terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari eueuh turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan ditu kitu keneh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun eueuh turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae alhamdulillah kaunggal nagara jadi teger perasaan beda geura ge urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda artina beda teh kumaha endeukna mawana ka tauhid bae nyana mah endeukna ka tauhid sanajan jelemana mah mabok mabe baloba nu mabok nu zina tuh sarua beja jelemanya ge ketika mabok ketika zina tapi tek we ngomongna bertauhid bae eta Habib bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna aslinya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beda bae ngan urang teresep teh ka akhlakna teresep teh ka etikana adapun zatiah nama atuh mulia nu mantak teu eureun-eureun nya mah dakwah cicing di mana dek ngembangkeun agama cicing di mana dek ngembangkeun agama nu mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum mage asal ret beinget ka Gusti Allah mulai nya nanggeus hudang ti peuting moal kebal jadi wali sakedeung Habib mah asal beneran tak iceus geus urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui digosok atuh barlen jigana digosok wae mencereng kanginan we pan hideung deui komo atuh kacayan mah atuh geus busem tapi Habib mah saset ya poles herang bae herang bae mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae sanajan rentul ulama nu lain turunan ulama beak ku sekupi bakal nanti tah gitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris nabi ilmuna mual kuat nyekelan ilmu nabi mun lain turunan nabi dina bisana tetep bae ngolembar bae di mana bae di dunia di timur tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana, di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti kadituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju beunang ku sekupi lain dageun aja lain oh hancur ku sekupi doang hancur ku partai doang hancur moal bisa tapi lamun teger bae henteu mambri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae oh lain sembarangan sebab logamna asli emas entek di urang alhamdulillah emas buah loba jasa aduh ngabetan malulu teh emas nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga orang menang syafaatul uzma disalametkeun ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in amin ya Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.